Non Bray, dengekeun urang nanya ka maneh. naon? Boga balad teu? Boga. Kumaha lamun balad maneh gering? Sok ditepung antara ku maneh. Hah, di tepungan? Heeh, Tara atuh Bray. mun nya diantep atuh karunya Si teh gering. Aninya Tara di tepungan. Ya terus kunaon? Bet kitu maneh jadi balad teh. Si Ani mata kieu oge urang teh balad teh anu baik gitu tah. Anu friendly lah pokona mah. Da tara di tepungan ku urang mah. Namun friendly meureun ditepungan, ieu kan keur gering, gimana diantep sia mah kumaha? Ulah barina oge ulah di tepungan karunya. Astagfirullahaladzim. Ji, Hi'i Bray. euy. Wah mungkin hi'i jeung barina oge ulah di tepungan. Ulah. Kan keur gering. Ya heueuh, kunaon teh ditepungan ku maneh? Astagfirullahaladzim. Ih. Ya ulah atau erek ogen bawa ke dokter, bawa ke puskesmas, lain di tepungan. Ya heueuh atuh daripada cicingkeun sok kunaon? Dirongokeun teu sia mah. Bawa ke puskesmas, lain di tepungan, mah nyarek di tepungan. Si kehead mah atuh lain di tepungan, di tipungan atuh eta mah coy. Atuh ngobrol na sing jelas, longok gitu. Kayak bahasa halusna Ji. Ada kudu jelas naon oge. Maneh mah sagala teh. Cido. Maneh ku aing ditipungan arek jadikeun ieu deng-deng ing-eng, Haji geprek. deng-deng ing-eng. Geprek.